RW nges jabatanna pindah ke RW da mah dibawa pae. Heeh, bae lah. Ikhlas orang main mah. Ayo orang ini. Ayo. Eta tanda tangan lain tanda tangan orang. Hiji waktu orang terusuri. Tah ieu buktina bahwa semua warga sah. Tidak aing gitunya propaganda. RW ngahulang wae kunaon? Bingung komandan. Orang masih tanda tanya soal tanda tangan teh. Tenang we PRW sabar. Urang geus meunang remang-remang. Kayak urang bongkar lah kalem. Siap komandan. PRW aya bejana si Badut geus balik di Jakarta sih. Wah maknya. Aya nama kieu PRW atuh aya nama. Urang menta kopi jeung udud kanu balik gawe. Heeh bener. Alamku, aku merindukanmu. Alhamdulillah bisa balik ke Lemur. Hah? Jika Pak RW itu mah euy. Wah, Pak RW itu. Dud. Dagoan. Reka mana mah teu ajak-ajak di Lemur mah lege ge. Urang ka Pak RW tuh ngahulang di tuh sorangan tuh. Urang sampeurkeun. Oh, tuh. Ayo tuh. Komandan, orang teh sebenarnya masih kena nyeri hati euy. Basa sisa kamari nih. Kalem nyantai PRW. Pak RW. Dah mah. Dud. Aduh, kemana? Orang lingkir. Wangi abi teh, komandan. ame mulih. Lojuna naon ieu dia aduh. Beda enak miang-miang bodas ya mah euy. Kunaon Pak RW ulang-ulang wae. Kieu Dud, urang teh kamari masalah jeung si RT. Urang ayeuna geus lain jadi RW Dud. Nah bisa. Kumaha cari tanah? Kieu Dud, urang dipitnah masalah tanda tangan teh. Tanda tangan naon we urang teu ngarti. Pokona cari tanah panjang Dud. Dud, kieu aya nama. Badut siap teh ngebantu RW. Urang mecahkeun masalah ieu. Siap Pak RW, orang sebagai hansip profesional siap membantu Pak RW. Nuhun pisan. We, ada di gondrong kumaha ngilu ka saha? Cawah si gondrong ge kaprovokasi. Siap. Ayeuna urang bisa mantan urang mecahkeun ieu masalah. Oh, hat mulut teh euy. Aing oge tadi bejaan ieu buruk ieu aing Udah nyetrum ya was lina. belut acan siga tongo. Aing ge ieu mah yang belut asli tinggal ngarempot ge lo. Ai, Tuh. Kukulilingan ti tadi kuat eueuh kuntit-kuntit acan. Disetrum aing curiga ya. gas we ada mah lewat lah. Aing ngeurewas ka aing ge lo. Ingat saya orang ngalewat lah, moal cereuh moal menang belut ge. Asli. Aing medokah leungeun lah. Aya mantan RW euy, nu korupsi kamari tah. Ih, si tukang korupsi, siga tongo. Tongo, ayo orang ingidit. Hai Dud, iraha mengenai balik jeung si Sueb ya. Penting aya naon drong? Dari ente dari kanan jeung tukang korupsi ngeriung kieu. Naon gunana? Tukang korupsi. Tenang, kalem. Aya naon itu kalem, tenang. Dewasa itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Urang mah da teu apalna naon euy, kudu sakadar mimelo we. Urang mah kitu rek kieu oge. Da teu ngarti urang. Heuh, sarua. Tong loba baca tongo. Hayang jadi raja tongo. Kalem dah. Tanda tangan ieu teh masih kena samar-samar. Hiji waktu urang nu bakal ngabuktikeun hanya si RW tah. Ingatkeun. Geus puguh korupsi didukung siapa nu gitu ge. Ududna mana balik di Jakarta teh? Tongo. Ieu legend aya ieu. Aya. Ududna. Nggak sayu ah, liar ngobrol korupsi mah. Ayo. Gunana
geus we aya nama kieu urang ngobrol di imah. Hayu, hayu. Urang ini teh nama. Berhasil we, yes. Urang kaget teu nyangka bisa hasil jiga kieu. Carana di kumaha juragan hebat lah. Warga bisa tagluk itu. Haha, eta mah rahasia. Urang enak gesah jadi RW. Nah, tanda tangan si RW mending mirip kieu berkat saha eta teh. Nah, berkat ajudan dua ieu sabar hasil teh teh jiga si Uben polonto. Aduh, HP teh beak pulsa. Tongo, rek meuli heula pulsa ke si RW. Aya juragan jeung si RW tongo keur ngomong ke naon nya. Jadi tanda tangan si RW ieu di-scan dan jadi we bisa. Jadi we berhasil. Wah, ternyata kelakuanna siga tongo. Tanda tangan teh tanda tangan palsu, dasar tongo. Aing laporkeun ka komandan. Oh iya, Itali nusok diomongkan orang-orang teh. Yang kata orang sih tempatnya asri, masih bagus, enak, nggak kayak di sana, negara beling. Ari rumah Pak RW-nya di mana? Oh, ini kan nomornya ada, tapi gak aktif. Ya udahlah, kita tanya-tanya aja lah ke warga, biar nggak ribet-ribet amat. Yuk. Wah. Bunga bangke. Oh, jangan kieu ngopi-ngopi atuh. Megena. Oh, dunjana euy. Brother. Urang teh kedatangan mahasiswa euy, datang wae euy, bawa kehujanan. Urang tungguan we nya. Pasti kehujanan hujan kieu mah, brother. Urang tungguan we nya. Siap. Ngopi. Bener teu? Bener. Woi. Aya kabar buruk paling oke legend. Aslina bahaya. Bahaya nanaon ieu teh? Ngareurewas patongo. Heeh, ku ciga tongo ngareurewas. Bahaya si RW teh dipitnah. Wah, dipitah naon ieu teh? Si RW jeung si juragan nyeun tanda tangan palsu. Lu balik. Mana buktina? Buktina rek legend mah tara pernah bohong. Tongo. Teu balik. Palingan aing ti kamari ham-ham aing ka si RT tah. Assalamualaikum. Punten bade tumaros. Bumi Pak RW di paling mananya? Ayo, tapi anterkeun. Teh. Ini dia teh, hujan. Ayo. Beli dia. Mangga teh, beli mangga. Punten ID dia masih kena aya kembang kertas. Jangankan kembang kertas, kembang hati saya juga dikasih. Kembang kertas kan? Ayo lah. Lucunya orang di rumah. Iya. Tapi ramah orang dia mah. Tah, iya komandan tanda tangan asli urang mah. Pak RW iya geuningan. Tah, iya. Coba ayeuna teh aya mahasiswa ka dieu. Teh geus nepi ting encan. Ari si Badu jeung si Sueb ka mana? Teu apal Pak RW. Teu apal. Kapan keur nyelidiki si Badut jeung si Sueb mah. Pandek jadi intel Pak RW. Oh, heueuh atuh. Pak RW. Ari geus kieu mah genah, kari ngabongkar ieu mah Pak RW. Heueuh. Bade arangkat kemana kang? Ini jiki mah enakna ngedeng. Wah, aya mojang. Hari bumi Pak RW aya nu terang. Pan abi RW naneng. Tinggali awal mah sing suruntul nya. Heeh.
si tangkurak RT. Ih, heueuh ning PRW. Tuh, tingali. Alah, aya mahasiswa jabat jeung si tangkurak RT. Heueuh ning PRW. Heeh. Aduh, kawalan juragan. Kudu buru kesuka teh tsunami ieu. Heueuh PRW euy. Urang juragan kalepasan urang ketika reblong. Beleguk. Nah, iya Neng, kemang kertas teh. Dia kanyut kunang Kang eta mah. Saprola tah. Seprola jeung ini. Iya, sanes Neng. Bunga kertas teh. Sanesna ieu mah kangge ngalibatnya. Aduh, salah ja dong deh. Aing bener man, nu lain mah ngomong bunga naon, parubunya. Teu baralek ti. Mana rek nu mana? Aing mah nu beureum. Ya sok urang bikeun we. Sok atuh. Yuk. Eta mah kembang naon? Ieu teh kemang kertas teh ya. Sanes eta mah daun lejet. Salah deui. Tungir kobra teh. Iya nyanengnya. Daun kertas teh. Padahal masarang betina asa kalian. Aduh, salah kene ieu teh, Neng. Lepat atuh aa, ieu mah namina teh daun sampe. Aduh, sieur budug salah. Iya, nu leres mah. Astagfirullah. Nu urang cideuk, nu urang nu bener mah. Oh, nu baralek nya euy. Oh, kebargug nya dengan kemangguan ieu mah. Heeh, urang mah sigana mah ieu mah bener. Sigana mah nu ieu nya, Neng. Kemang kertas teh. Sinetron Puyuh sambil minum anggur merah. Kalapik yang pakai kerudung merah. Beli kemang kertas sanes. Meuni teh anu laleres ieu teh. Duh, salah di Gusti nu Neng. Ieu kan reresnya kemang kertas teh. Tah, ieu kembang kertas teh. Iya asik diperbutkeun euy. Teh ieu sanes. Nah, iya leres. Tadi masalah tongo, bakpia dimakan hiu, teh pia I love you. Gondrong. Aduh, Oh, iya. Tuh si RW anyar tuh. Nu masukeun tanda tangan kawas tongo. aduh, nah apa lu? Aneh. Bawa ajudan mana nu hianat? Lalawara sih teh sudah tuduh teh. Oh iya, cek aing ge tanda tangan eta tingalikeun. Heueuh PRW euy. Dong, jawab si RT. Iya, Nah, jadi rame kieu nya. Hariwang kieu nu mananya RW nu leresna? Abi RW nu asli mah. Neng gelis. Nya RW balik, menang nu gelis mahabu. Tongo ayeuna mah urang waras. Siap. Ayo. Ayo. Siap. Ayo enak mah aa, Neng urang ka bumi we yuk. Ayo, yuk PRW. Tuh, ayo dah kabur, lewat. Mana? Ayo urang warah, ayo. Tong ilap. Like, comment, Share. selamat ulang tahun Kak Sutradara. Semoga panjang umur, berkah umurnya, dan subscribernya semakin banyak. Sukses. Di balik dogot no. Blok kacamata anjing. Pasut. Kumaha pasut. Komentar aing. Cai itu benar. Balik dia teh, ya. Pilih dia. Sen, jangankan kembang kertas, kembang hati.
Cen. Kat. Alah, aya mahasiswa coba jeung tentang kurang RT. Sip. Sekolah gimana nih? Iya, nu laras mah. Godong ajudan ieu kumaha itu sok sih. Gimana ngomong? Jagain ge. Ayo aya nama neng urang temu dia yuk. Yuk RW. Godong, jawab si RT. Cen. Buah-buah juga mana nu? Kawas tongo. Nu masukkeun tanda tangan. Cen. Buru-buru teh sudah teh tsunami ieu. Heueup RW. Aing